pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui di channel Agus Kopdas. Sim kuring Wawan Rustiawan bayan raskeun hanca anu katunda. Carios nyambung bagian katilu Yasana Agus Kopdas. Dina judul Arwah Manuspati. Wilujeng ngadangkeun. Lembur pasir sarongge keur aya dina kana langsaan. Lembur nu biasana tentrem, aman, jeung pikabetaheun. Saha wae anu nyabak kadinya can fungsi aya pacengkadan, boh jeung warga di luar atawa papada warga di dinya. Warga geus papada apal, pada ngarti kawajibanana sewang-sewangan pikeun ngajaga katenangan lembur. Hirup silih asah, silih asih jeung silih asup, istuning silih pikahanyaan, silih pikaheman jeung warga nulian. Nalika aya nu kamusibahan mangka kabeh warga nulian ngabantuan teu kumaha. Lembur nu gemah ripah jinawi beunghar ku hasil tatanian jeung sasatoan nu dipiara teu kungsi kekurangan sandang pangan pon kitu deui papan. Tapi ayeuna disaprak didatangan ku para bagundal gorombolan nu biadab, kayaan lembur jadi robah. Warga geus sadrah tumarima naon wae nu bakal karandapan sabab memang teu bisa ngelawan. Salianti marawa senjata gorombolan oge pohara lobana nu datang. Leuwih loba tibatan warga di lembur. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Kutelengesta ieu para gorombolan bari barangkat teh laju ngabekaskeun badirna ka warga nu memang geus dikumpulkeun di Tegalan deukeut balai desa. Lain saeutik warga nu peraya, budak ora, kolot, pelor narajang kasawai. Sorak pating jarit warga nu peraya alatan katarajang pelor pohara lobana. Salian tinggal bekaskeun bedieu ieu gorombolan teh ngabeuleuman imah nu kaliwatan ku maranehanana. Teu paduli yen di ijro imah teh aya jelmaan. Bener-bener biadab ieu manusia, eueuh rasa karunya leuwih biadab tibatan iblis. Cenah ngageyedak alatan imah anu diluruk nyieun kayan mingkirkeun jelema lalumpatan teu puguh tujuan bari ting jarit. Mungkin jauh gorombolan lalempang narek deui ka gunung hasieup numeruun alatan imah anu diduruk minuhan sepudeureun lembur pasir sarongge. Di kajauhan masih keneh katempo haseupna. Para bagundal gorombolan kadon seuri nepok kasangsaraan jeung kalangsaan eta lembur. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Sanggeus para bagundal gorombolan areueuh laju warga nu salamet tulungan nuliana. Salaya nu perlaya loba oge anu katembak dina bagian awakna
nu teu kabahayakeun samisal dina suku, pingping atawa leungeun. Rasa kana langsa pohara karasa ku para warga, ceurik balilihan kalatan teh nyangka bisa ngalaman hal kaos kieu. Komo menerat nempok jasad Kikarta jeung Nata nu geus kajapapang kabeh warga nalangsa nu taya papadana. Akikarta nu dipika hormat keluarga ayeuna geus maot. Pon kitu anakna Nata Kusuma acan deui nu pamajikan atawa anak awena dibawa ka jero leuweung geus tangtu can puguh kumaha nasibna. Laju warga nu salamet kalaporkeun kejadian nu karandapan ku lembur pasir Sarongge ka pihak keamanan. Delila genjleung ieu kejadian. Polisi, tentara jeung pihak keamanan nu liana datang ka tempat eta ka asup para wartawan. Dokter sibuk ngubaran nu masih keneh bisa diubaran. Sedangkeun nu geus perlaya dikurebkeun di pemakaman, dibantuan ku petugas nu berwajib, kabeh korban dikurebkeun ku cara anu sawajarna. Kepala pihak nu berwajib mutuskeun yen ieu kejadian luar biasa. Laju disaluyuan, diayakeun pengejaran ka para pelaku kejahatan eta. Salianti petugas tu berwajib nu jumlahna aya kana 300 urang bari marawa senjata lengkap. Dibantuan oge ku para warga ti lembur sejen pikeun ngudag ieu penjahat. Pemerintah langsung ngayakeun kegiatan pagar betis di setiap lembur nu aya di deket gunung atau leuweung pikeun ngajaga kejadian kos kieu ulah nepikeun ka karandapan ku lembur nulian. Setiap warga lalakina wukul ngajaga lembur dibantuan ku 5 urang petugas tumawa bedieu atawa pistol. Ari wargana diwenangkeun bawa pakara pikeun ngalaksanakeun kegiatan pagar betis eta. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, tunda heula eta urang caritakeun Siti Ningrum jeung awewe nu liana nu dibawa asruk-asrukan ka jero leuweung ku para bagunda garombolan. Geus teu bisa digambarkeun kumaha katalangsarana ieu awewe nu dibawa teh. Dipaksa dititah leupang mapai leuweung nu memang can aya jalan. Sukuna laledeh, alatan kasugak atawa ti kakarait kana cucuk jeung akar. Nalika embung mangka data parah ditadasa harita keneh. Cerik ge geus teu guna, ukur pasrah tu bariba kana nasib nu bakal kasorang. Ringkes carita menerang nepi ka barkas para gorombolan awewe nu nyesa ukur 10 urang sabab lolobana mah maot di jalan. Ieu markas para gorombolan teh lain markas nu ilaharna wangunan permanen tapi ngan ukur mangrupa saung-saung nu dijieun tina awi, kai jeung kalakai. Aya sababaraha imah nu panggedena nyaeta imah pamimpina si Codet. Ningrum diasupkeun ka hiji kamar geus kawas ka 1 kasupkeun lagi. Dibabetkeun. Amarah dendam nalangsa acan deui capek bari awak laledeh altan dikait kana cucuk atawa akar jeung rasa sieun pacampur dina hatena. Ringkes carita sapopoe Ningrum dijadikeun palampiasan nafsu si Codet. Unggal poe
eueuh nu kaliwat sakapeung aya kana 4 kalina dina sapoe ningrum diteang ku si Codet. Geus teu bisa kabayangkeun kumaha katalang sarana kaya ningrum. Sedangkan awewe anu liana geus areueuh geus maot alatan teu kuat nahan siksaan lahir kon batin ti lalaki nu ngagadabahna. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana nincak minuka tilu si Codet mimiti bosen ngagadabah ningrum. Geus kitu ningrum tuluy dibikeun ka anak buahna, atuh anak buahna teh atoheun pisan. Poe eta nepikeun ka 20 urangna ngagadabah ningrum antuk daalatan katalang sara anu taya papadana tungtungna ningrum perlaya. Laju ku anak buahna dikalubur mantaran handapeun tangkalwa anu badag wetangin markas. Poe nyerelek 3 poe ti harita hiji peuting mantaran hujan ngaririnci. Ora sasatuan peuting reang kayani cari cangkas bebence jeung sajabana ditempas ku suara ajag anu babaung nambahkeun kayaan. Geus kitu waktos naseep pamirsa cag urang tunda dihanjuang siam heug urang teuneun dihandeuleum sieum. Tunda gesan alaeun teudeun gesan sampeureun mangsana urang samper deui. Hatur nuhun permios.